Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Tsanian ari anu kaduana ayasta'ina etayan minta tolong itu jalma bil ghibati kalawan gibah ala izalatil mungkari kana ngaleungitkeun pamungkaran. Fayaqulu tuluy nyarios ieu si jalma lil qadiri ka jalma anu kawasa ala raddil asi kana nolak jalma anu maksiat an maksiatihi tina maksiatna itu si asi. Fulanun ari fulan ya'malu eta migawe ieu fulan kaza kana anu pamnahu mangka kudu nyegah anjeun ka si itu asi atawa tahwuz satu mazkur. Salisan ari anu katiluna ayas ala eta ye nanyakeun jalma al mufti ka jalma anu mere fatwa. Fayaqulu tuluy nyarios ieu jalma masalan umpamana fulanun zolamani, fulanun ari ki fulan zolamani eta geus ngadolim ieu fulan ka kuring. Fahallahu zalika fahallahu mangka eta makanaha eta tetepikeun itu si fulan dalika ari itu. Wa kaifa atakhallasu min dulmihi wa kaifa atakhallasu sareng kumaha leupas kami min dulmihi tina zalimna fulan. Wa hadza ta'yinu sareng ari ieu ngajelaskeun jaizun eta meunang. Walakinnal afdhala tatapina ari anu langkung utama alla yusarriha eta yen ulah ngajelaskeun jalma bismihi kana ngaranna ieu si fulan. Wawaroda sareng datang wawaroda sareng geus datang hadis an Hindin binti Utbata ti Sayyidah Hindin bin Utbah anha sayaktosna Hindin qalat eta nyarios ieu Hindin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Aba Sufyana sayaktosna Aba Sufyan rajulun syahihun eta lalaki anu koret. Walaisa sareng henteu ieu Sufyan yu'tini eta mere ieu Sufyan ka kuring ma kana perkara yakfini anu nyukupkeun ieu emak ka kuring wa waladi sareng ka anak kuring illa ma kecuali perkara akhadtu anu nyokot kuring minhu ti itu Abi Sufyan. Wahwa bari ari itu Abu Sufyan la ya'lamu eta henteu nyahoan ieu Abu Sufyan. Faqala teras nyarios Kangjeng Nabi khudzi ma yakfiki wa waladi bil ma'ruf. Khudzi kudu nyokot anjeun ma kana perkara yakfiki anu nyukupkeun ieu emak ka anjeun wa waladaki sareng ka anak anjeun bil ma'rufi kalawan kasayan. Wallahu a'lamu bissawab.